Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ida Haida jeung di mana-mana jeung di mana-mana sujirat sujirat dihurungkeun dihurungkeun naon al-biharu naon al-biharu pirang-pirang laut. pirang-pirang laut. Surat Abbas At-Takwir ayat genep naon depan ya. Wa idal biharu sujirat di mana-mana lautan dihurungkeun. Bitah pipi. Manongan cicing. Bisa dientengkeun sujirat tadi tasdidan jimna. Wa tasdidi bisa ditasdidan sujirat. Jadi bisa dua. Wa idal biharu sujirat hiji bisa gitu. Dua. Wa idal biharu sujirat. Hoyong nu mana? Hoyong sujirat, hoyong sujirat. Sujirat. Bebas dua nana ge tiasa. Sujirat teh hartina teh dihurungkeun. Naon cenah? Dihurungkeun sehingga jadi seuneu. Lain ngahurungkeun lampu, jadi ngahurungkeun sehingga berbentuk api. Tah ieu teh salah sahiji tina pendapat ahli tafsir bahwa sujirat teh hartina teh dihurungkeun. Jadi meureunnan cek pendapat ahli tafsir nu kahiji sujirat teh dihurungkeun berarti di mana-mana lautan dihurungkeun sehingga jadi seuneu. Eta pendapat kahiji. Pendapat kadua sujirat teh cek pendapat kadua mah dipinuhan. Berarti wa idal biharu sujirat di mana-mana lautan dipinuhan. Tadi mah dihurungkeun aya nama dipinuhan cek pendapat nu kadua. Cek pendapat nu katilu hartina sujirat teh pacampur. Hartina sujirat teh naon? Tegasna wa idal biharu sujirat di mana-mana lautan dicampurkeun. Maksudna mah dicampurkeun antara cai anu tawar jeung cai anu asin. Jadi ai cai laut mah cai asin. Ari cai di salianti di laut mah eta mah tawar. Tadi mana-mana dicampurkeun cai anu tawar jeung cai anu asin di laut atuh pinuh laut teh. Gitu maksudna mah. Pendapat kasabaraha? Katilu. Kaopat. Pendapat kaopat mah sujirat teh hartina teh yubisat teh digaringkeun. Berarti kieu wa idal biharu sujirat di mana-mana lautan digaringkeun. Ngeun pedah ieu pendapat-pendapat anu opat teh sadayana bakal terjadi. Ieu pendapat-pendapat anu opat teh sadayana bakal naon? Terjadi. Ieu ya mimitina teh. Paawalan yapidu ba'duha li ba'din. Pertama-tama lautan teh bakal pinuh caina sabab lautan teh cai tawar jeung cai asin ngahariji. Cai tawar sareng cai asin ngahiji jadi laut teh pinuh. Paawalan teh kitu pertama-tama mah. Summa tayabasa saatos pinuh teh engke teh laut teh bakal jadi garing. Saat